Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ngarah tereh faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adim. Al ayah maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah, saur Kangjeng Rasul teu aya di jelema pang pelit-pelitna di alam dunia, di mana disebatkan jenengan kaula teu ditungtungan ku sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah, safa'ati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala sahibud du'a, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana sadayana. Allahumma fi Rajab wa balighna sakali deui. Allahumma fi Rajab wa balighna wa hasil ma wa qala al-Barjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallu. Kita ucapin salam dulu buat baginda Rasul. Siap sadayana siap. Orang solawatan heula siap sadayana siap.
Saur Kangjeng Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing saha jalma anu cinta ka kaula maka eta si jalma bakal babarengan jaga jeung kaula di surga. Mana saur sahabat Kangjeng Rasul contona jelema nu cinta ka Kangjeng teh Rasul ngawaler yakni jalmi-jalmi nu sok resep maca sholawat. Kumargi kitu ieu penting ayeuna supaya urang kenging syafaat ti Kangjeng Rasul urang sholawatan sasarengan siap sadayana siap. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sadayana Allah ya salam ya Rasulullah mudah-mudahan bisa sadayana sing dugi ke ku barokah Nabi Oscar alaika tullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikshiru wa ghalli anta misbahu suduri Allah ya Rasulullah ya Rasul ya Habib salawat pangluhung kalbu kajembaran manah puja nu janten panghias rasa puji nu janten panghias ati syukur nu janten panghias kalbu puja urang sanggakeun ka Allah nu maha kawasa puji urang dugikeun ka Gusti anu maha suci syukur hai urang panjatkeun ka Allah nu maha ghafur nu bana mantena perantos masihan nikmat ka urang sadayana sehinggakeun urang sadayana tiasa kempel ngariung jonghok ngaronyok patepung lawung patepang wajah paamprok jonghok tina ieu raraga yakni acara memperingati di Isra dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah anu pamudah-mudahan kusababiah riung mungpulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarokah hiji sing dipanjangkeun yuswa urang sadayana amin dua sing diseueurkeun milik rezeki urang sadayana amin tilu pamudah-mudahan sing dihapunten segala kalepatan orang sadayana amin sebagaimana kata baginda Rasul sakedeung ece cicing tina tempat ilmu sakedap bapak cicing tina tempat ilmu bila mana dibandingkan ku ece jeung ku bapak jeung salat sunnah 1000 rakaat maka pahalana lebih ageng lebih badak cek orang dieu mah sakedeung urang cicing tina tempat ilmu alhamdulillah nu kadua cek Kangjeng Rasul sakedeung anjeun cicing tina tempat ilmu bila mana dibandingkan jeung sedekah 1000 onta maka pahalana lebih ageng sakedeung urang cicing tina tempat ilmu alhamdulillah oge teh hilap sholawat kali salam pamudah-mudahan masing dilimpah curahkeun ka baginda alam yakni Habib tertinggi anti korupsi baginda termulia anti durhaka pembantai kekafiran pembawa keislaman nu bisa ngabedakeun ieu halal ieu haram ieu cai enteh jeung ti dieu mah aya ge cai heran
cenah didukung ku kopi. Tapi di dia mah eueuh kopi-kopi aja. Kira-kira jawab ku sadayana sing jujur di luhur pasir kieu, kira-kira nu ngeunah tengah peuting bari usum tiris cai herang apa cai kopi? Cai herang apa cai kopi? Eueuh ah. Bismillah. Nu aya we teu naon. Wios dina heula wios. Pidoana ti sadayana abdi bade ngaleueut Ciherang sing salamet. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana aku kan betah ceramah, setiap aku manggung susah gelisah. Jangankan menyambutku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Sapu tangan dalam celana, tepuk tangannya mana? Tenan naon ece da kolongkeun di ditu mah nu kieu teh air murah bener Kang. Kolongkeun di Sukabumi mah nu kieu teh air murni. Dan nu kasurupan ge cager wa ku nu kieu mah. Kamari ka simkuring aya Ceu Imas dongkap. Bari tengah peuting simkuring bari tunuh keketrokan panto aripokna teh. Aa aya daun Ceu. Hayang ditulungan ku daun. Udah kasurupan oh antepkeun sinapae. Ai ger teh euceum ger teh masihan cai percis cai na teh kieu cai herang. Teu naon ari eueuh mah panitianya. Teruskeun. Yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi yang mencintai Allah, dan Nabi nu paling cinta ka umatna. Buktina mana Kiai Rasul cinta ka umatna? Ketika baginda Rasul Isra wal Mi'raj yang kita peringati malam ini, Isra wal Mi'rajnya Rasul penak jeung Nabi Musa. Saur Kangjeng Nabi Musa, ya Rasulullah, kaulah dilahirkan lebih ti payun daripada anjeun. Kaulah dipasihan syariat lebih ti heula daripada anjeun. Tapi kunaha ya Rasulullah? Cek Nabi Musa, umat kaulah saeutik, tapi umat anjeun paling loba. Bahkan kaulah nyaksian bahwa di sorga na Allah nu paling loba teh nyaeta umatna Kangjeng Rasulullah. Makanya Bapak, walaupun orang hirup di akhir zaman, hirup di penghujung zaman, ulah kecil hati, cek orang dia mah tong letik mana. Nah, karena orang masih gaduh nu paling cinta ka orang, yakni Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ibu bapak, kunaon nyebat-nyebat akhir zaman. Karena ayeuna tanda-tanda akhir zaman geus muncul di mana-mana. Gempa bumi Yogyakarta nu sampai ayeuna teu bisa diatasi eta tandana akhir. Tsunami di Aceh itu pun tandanya akhir. Bahkan Banten tempatnya para alimil ulama, tempatnya para kiai, tempatnya para habaib. Bulan kemarin digempur dengan tsunami, itu pun tandanya akhir zaman. Makanya cek orang dia, cek budak ngora, zaman sekarang zaman sinting, banyak pemuda pakai anting, anak perawan pada punting, nini make lejing, nini make ayah di dia nuk itu ayah di dia nuk itu Kang, nu belah mana imahna? Dijawab dari ku budak santri, cek budak santri, zaman sekarang zaman pusing, banyak orang jadi maling,
lain maling baju samping tapi maling selaping ping tapi maling salah. Ya Allah ya Robbana, aya di dieu aya. Insyaallah di dieu mah moal aya sadayana ge soleh sinereng solehah. Alhamdulillah. Nu kuat dipihormat pengatur waktu penata acara master of ceremonial garis miring MC. Lamun dibeh pajampangan mah biasa sok disebatna teh protokol. Anu pamudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana ieu protokol hiji sing dipanjangkeun yuswana amin. Dua sing diseueurkeun milik sinareng rezekina amin. Tilu pamudah-mudahan sing disoleh sinareng solehahkeun putra putrina amin. Oke teh hilap nu kuat dipihormat kalian kuat didoakeun para kiai, para ajengan, para mubaligh wa mubalighoh, para santriin wa santriyat nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu. Wabil khusus pimpinan pondok pesantren Assalam anu pamudah-mudahan yuk urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan mentena hiji sing dipanjangkeun yuswana amin. Teu kompak cek jawab ku sadayana sing kompak sing jujur. Kira-kira orang dia resep ka kiai, resep ka kiai, nyaah ka kiai, nyaah naon? Astagfirullah, nini dihanap nyaah merek. Paingan kiai na ke kuru atau aing. Padahal di mana orang adoakeun kiai, di mana orang adoakeun para alimil ulama, di mana orang adoakeun santri sing kompak amina. Naon sababna? Lamun pejabat presiden lurah komo RT mah maot geus ngabadog calonna leres. Loba calonna, tapi sabalikna lamun kiai pupus hiji tong loba-loba hese neangan gantina leres. Hese ayeuna neangan calon kiai, calon ulama. Makana mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para santriin wa santriyat sing dipanjangkeun yuswana, sing diseueurkeun milik sinareng rezekina, sing disolehahkeun putrina, sing disolehahkeun murang kalihna. Oke pamudah-mudahan sing disaroleh sinareng solehahkeun santri-santrina. Oke pamudah-mudahan bilih bisikeun kana bahasa sepuh titis tulis diajalin ngamak sanugina cunduk waktu rahayu takdir tersa dipungkir kadang tersa disinglar nemot sebabna mudah-mudahan guru urang sadayana masing maut husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tehilap nu kuat dipihormat Bapak Aparatur Pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah nu perantos masyan sambutan ka urang sadayana sim kuring bingah ka giri-giri bingah amarwata suta begitu tadi palurah sambutan wa naon sababna bunga sabab sim kuring ngareunge ti mulai bulan ayeuna bahwa guru ngaji siap digaji kan awas lamun leutik ku sabab eueuh gajihan guru ngaji maleres. Kadang-kadang di penta udunan we keur mayar listrik. Nah, saya teh bejakeun kos lain jeung dulur ka kiai mah. Mudah-mudahan ieu Bapak Lurah, ya Allah ya Robbana, sim kuring bingah ka giri-giri bingah amarwata suta. Jarang-jarang Bapak Lurah hadir karena acara model kieu. Pokoknya ajib buat Pak Lurah. Alhamdulillah. Kira-kira jawab ku masyarakat nak Pak Lurah hadir karena ia pengajian alus. Kira-kira Pak Lurah hadir karena ia pengajian alus. Tapi aya Pak Lurah nu leuwih alus. Naon kiai? Wih sim kuring nambihan pulus. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tehilap ngadoakeun ka para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj wabil khusus ke Bapak DKM nu mana alhamdulillah
tiap poe mantena ngahubungi terus teleponan. Dongkap moal. Dongkap moal saurna. Kade hilap cek simkuring moal poho aing kana bisnis mah. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan naon dikorbankeun ku panitia sadayana sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda, amin. Hadirin ibu bapak ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sate acana sim kuring neraskeun kana sepatah kata dua patah kata nu aya aturana jeung ieu acara. Sim kuring pada nyuhunkeun heula dihampura cek pribahasana. Di luhur saujung rambut jeung kutu-kutuna, dihanap sausap dampal jeung romeheunana, digigir saguling cingir jeung tai kukuna. Kumaha kinten-kintena orang dia bade ngahapunten ka di sim kuring. Oke pilih bisi aya dosa perdosaan ti para hadirin sadayana ka di sim kuring bebas koredas lil ibarat tanggal 14 ngabukakeun dua belah tangan terbuka yakni kangge ngahapunten ka para hadirin sadayana. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lamun ditaros ku sim kuring ngajina hayang bari nangtung atawa bari calik. Hayang bari calik atanapi bari nangtung. Hayang anu biasa atawa anu luar biasa. Hayang sakedeung atawa anu lila. Nini dihanap hayang nu luar biasa, hayang bari nangtung bari lila. Ih jorok aing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirna urang sadayana tina ieu mah palah mubarokah ngalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, nyuhun munan menuju kana ieu pangajian. Hiji niatan ku urang sadayana tina manah sejak nuhun mesen kopi jol kerating deng pan. Ya teh kopi kerating deng nu iklanna. Tuh aing jadi poho pan. Hadirna urang sadayana kana ieu mah palah mubarokah teh ibu bapak. Hiji niatan tina manah urang sejak silatu. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing saha jalma nu resep kana silaturahmi hiji bakal dipanjangkeun umurna. Dua bakal diseueurkeun milik sinarang rejekina. Lamun ditaros ku sim kuring orang dia nu hadir sadayana hayang orang dia loba rejeki. Hoyong orang dia loba dunia. Hoyongnya naon sababna? Sabab orang hirup di alam dunia butuh dunia. Sabab orang hirup di alam dunia butuh doa. Bahkan ayat nu ngomongkeun cek si mimin teh ustad keur naon duit mah moal dibawa maot. Cek saha akang zaman ayeuna tong boroning hirup maot oge perlu doa. Maot mah ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung ngan anu ngurusanana perlu duit. Di dia lamun maot sok langsung dikuburkeun tara. Ayo nu ulah ditu mah ini osok. Di itu mah tara, di manian heula. Diboehan heula, disolatkeun heula, digotong heula karak we. Jadi mah osoknya palingan serem aing. Ya Allah ya Rabbana. Nu kadua hadirna urang sadayana kana ieu mah falah mubarokah teh. Yakni sejak tolabul ilmi ngalaksanakeun kewajiban ti Allah ku hoyong memperingati kana di Isra sinangreng di Mi'rajkeun kekasih Allah yakni baginda Rasulullah. Sabab urang ingat kana pidauh Allah sing saha jalma anu hayang ridho ti kaula ceuk Allah hiji sing mineng tolabul ilmi. Lamun ditaros kusim kuring orang dia kira-kira orang dia hoyong kenging ridho ti Gusti Allah.
hoyongnya naon sababna sabab teu aya deui pang nikmat-nikmatna ece hirup di alam dunia sok senajan hirup urang salaki usaha kana kesik dahar sore hanteu isuk tapi lamun Allah ridho ka urang ya Allah tong boroning nikmat leutik surga bapak nu mahal hargana bakal dibikeun ka bapak ku syarat bapak kenging ridho ti Gusti Allah sabab senang hirup manusia di mana eta jalma tos kenging ridho ti Gusti cek pribahasana waqala Roma Irama bidang dutiha ikut berkata di dalam lagunya walau makan sederhana jawab atuh jawabna kieu ikan asin sambal lalap siap walau makan sederhana walau baju sederhana maknya ikan asin baju asal tertutup aurat walau serba sederhana asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya itulah orang yang kaya. Ai kiai nyanyi malain keprok kalakah molohok we. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung da kamari masim kuring ngaos ti Bogor ece tong boroning dititah keprot titah nyawer ge ka hareup nyalalawer panitia teh heuh ieu mah di Bogor panitianya ulah di dieu mah ulah saeutik maksudna ya Allah ya Rabbana tapi sabalikna ece sabalikna akang lamun urang teu kenging ridho ti Gusti Allah sok senajan bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong lubak libuk loba leboken loba duit buncir lain cek pripaosna tapi Allah terido ka urang cek Gusti Allah tah aing nitip ka sia duit 100 juta ngan aing nitip penyakit stroke kira-kira daek cek Allah tah aing nitip ka sia duit 50 juta ngan aing nitip penyakit stroke daek moal makana mudah-mudahan ieu nu hadir sadayana sing kenging ridho ti Gusti alhamdulillah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah tina ieu ngaji judulna dengan salat iman meningkatkan dengan salat iman meningkat maksiat minggat ngeusnya judulna padahal teh STMJ sholat terus maksiat jalan oh beda jeung ieu judulna jadi nu kudu dibahas teh dengan salat iman meningkat maksiat minggat lompat meureun maksiatna teruskeun ieu teh teruskeun insyaallah mungkin dipengker ku AA dibahas bisi baradik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah tina ieu peringatan nyaeta Isra Mi'raj Kangjeng Rasul aya anu diperingati aya anu memperingati aya deui anu diingetan saha anu diperingati Isra na Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa anu diinget-inget ku urang saha anu kudu diinget-inget jasa na Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diingetan manusia yakni urang sadaya nah ari ngaran Isra teh lamun cek santri pamit telepat mutlakus syair hartina teh kadang-kadang mapah tengah wengi ece tadi ngalet ngabandalet ngetang-ngetang nyatang pindang di bumi na masing-masing
Akang ngalengkahkeun dua dampal sampean sok senajan poek di oboran leur diitekan sejak menuju kana ieu pangajian tah eta oge Isra namina. Ngan punten ece akang teu sakur-sakur anu mapah tengah wengi eta Isra namina. Naon sababna da ari lempang tengah peuting bari mapayan kulah pahaji mah nu kitu mah lain Isra disebutna ge sero. Bener teu? Oleh-oleh Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasul hiji ketika Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasul nyaeta ditinggalikeun ku Allah sinareng malaikat Jibril kana neraka. Kangjeng Rasul ceurik ditaros ku istrina. Saur istri Kangjeng Rasul, ya Rasulullah kunaon Kangjeng Rasul teh ceurik? Maka Rasul ngawaler ku sabab kaulah cerik, sabab kaulah ditempukan ku Allah sinareng malaikat Jibril kana neraka. Ternyata Bapak nu paling loba dina neraka teh awe sing kompak atuh sing kompak ngantes saeutik lalaki. Nah cenah make awewe sabab tingali mungkin sok buktikeun ku urang awewe zaman ayeuna ngaku agama Islam KTP Islam tapi nu heran 1000 kali heran kunaon pakaian teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam. Tingali Pak awewe zaman ayeuna rajun pan make tiung nyaho aing ge pedah we keur di pangajian. Balik di pengajian mah ece tiung nyangsang tina kursi bari ngomong Harut Bayung Arara aya di dieu nu kitu pan tepi ka disinir tina qasidah cek tina qasidah da tiung namah dibengket ngan hanya kal bajuna kos lepet calana nameni merecet hayang katingali sholatullah ala toha rasulillah ala yasin awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun mara kecalana calana nu salakina salatullah ala toha salatullah ala yasin para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun buzurna da make kolor akina salatullah sing kompak ngarah tara robat awe nu kitu teh ala toha salatullah ahla yasin aigar teh cek nu di jero cek parawan Ustad pan eta teh gaul tahun 2020 ayeuna teh Ustad gaul atuh gaul maaf bagi perempuan yang suka mengatakan gaul pikeun awewe nu sok ngomongkeun gaul gaul itu adalah singkatan gaul gaya anak leuw. Gaul teh singkatan gaya anak leuweung. Ai sim kuring naros kira-kira jawab ku sarena sing kompak sing jujur nu teu ngajawab nu teu ngomong balik pangajian nyeri huntu. Kira-kira nu sok dileuweung naon? Tong monyet teuing kasar teuing careuh kitu. Kira-kira nu dileuweung naon? Sim kuring naros jawab sing jujur sing kompak kira-kira eta careuh sok make tiung tara. Sim kuring naros deui kira-kira eta careuh sok make gamis tara.
kira-kira eta careuh sok nginum tara. Bismillah. Kada dawek disebut careuh keur mirip teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakanlah diri. Aku sedih menyendiri, tanpamu oh kopi, oh kapal api. Teruskeun. Ayeuna jawab ku bapak-bapak sing jujur. Kira-kira ari monyet sok dahar tara. Kira-kira ari monyet sok nginum tara. Kira-kira ari monyet resepeun ka pangajian tara. Kira-kira ari monyet sok salat tara. Berarti bapak boga pamajikan salat tara, ngaji tara, nembong-nembong aurat, maka unggal peuting bapak teh ngeukepan. Lain cek kuring cek salaki ece mung ka babawa eta mah urusan. Terserah eta mah ece. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung. Matak tutupan aurat. Gaul cek awewe. Dijawab deui tina qasidah. Ari majar model gaul, nyen rok teu diukur, make napa luhur-luhur, dahayang katampo buzur. Salatullah ala Toha. Mudah-mudahan sok muka urat ya Allah sing diistiqomahkeun. Ala yasin mun istri nganggerok mini, matak ngundang birahi, ngahudangkeun bobogaan Pak Haji, sabab ningal ping-ping seksi, samping diganti kurok, cenah moal kararagok, padahal gampang dikodok, lila-lila bejel orok. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Mana deui kiai awewe zaman ayeuna tingali ku bapak awewe zaman ayeuna, mungkin bapak mangarasakeun ngaku agama Islam, KTP Islam, bahkan indung bapak nage Islam. Tapi nu heran 1000 kali heran Pak, kunaon awewe zaman ayeuna bahasa kasalaki teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam. Ya Allah ya Rabbana, salaki keur gablek duit karena kasalaki teh manggilna aa. Salaki teh gablek duit mah kasalaki teh oon. Aya di dieu Pak awewe kitu aya. Nu mana jelemana? Kopi datang, bener Kang, atur nuhun. Dibere kopi hideng dianggap karuhun aing jauh-jauh. Ya Allah ya Rabbana. Teruskeun. Tingali bahasa we zaman ayeuna kan jadi salaki. Salaki balik usaha teu mawa duit. Lempangna melehoy. Peragakeun ulah. Jiga Kang Edoy. Melehoy lempangna teh. Trokan panto. Assalamualaikum. Kumaha awewe zaman ayeuna nempo salaki lempangna melehoy. Nyahoeun da pinter awewe ayeuna mah bisa narakeun tina lempang jeung seurina. Lain dijawab waalaikumsalam salaki capek.
bari balik gawe kalakah curug bentik ka salaki teh mawa duitnya. Oh, aing teh bangkrut usaha di Jakarta teh. Lain bangkrut manehna usahana nu males. Tingali sing mikir hirup teh budak nu hiji nongtot bool. Nu kadua tingali deui ku maneh, nu hiji rek init ka pasantren can dikiriman. Sing boga polo hirup teh. Cek salakinana ari aing boga pamajikan teh cerewet balik calemeng di bawel. Lain kitu. Maneh teh kudu mikir geus kolot rumah tangga geus 7 tahun incu 2. Nah make teh mikir. Salakina sedih. Cek salakina heuh neng. Kemah tuh akang teh usaha teh bener-bener. Ini salakina ya Allah ya Rabbana. Ningang ka bulan salakina balik bari mawa duit lumpang ngagegag. Gagah. Ngaganong tas badag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening Fafa. Dan empo salaki keur gablak duit. Fafa. Katinggalna Fafa teh meuni hareudang. Bade ngaleueut cai herang atau napi kerating deng atau pokari sweat atau rek kopi hideung. Salakina seuri dikitukeun mah cek salakina. Oh Emang aing dianggap karuhun maneh dibere kopi hideung. Hayang naon atuh akang teh hayang juju heula atau napi kumaha? Kopi hideung we cek salakina. Heeh dipangdamelkeun. Ini awewena dan empo salaki keur boga duit nu tadina cerewet bawel teh euceuk. Salaki capek teh disampakeun da bogaan duit mah ku kopi hideung. Diuk salakina. Cek pamajikanna. Akang daun sia teh. Iya kopi hideungna. Heeh atur nuhun. Dicokot ku salakina eta kopi hideung euceuk. Heeh. Dileueut ku nu janten carogena cek carogena bismillahirrahmanirrahim. Panas neng. Beres eta kopi euceuk dileueut ku nu janten carogena. Langsung eta awewena ngomong deui ka salakina bari nungtu. Fafa. Daun. Daun. Daun maneh teh. Daun. Fafa, kabeneran cek kiai ayeuna teh malam Jumaah. Di mana malam Jumaah urang ngalaksanakeun kikuk-kikuk. Maka pahalana teh sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Bejakeun ka kiyaina Yahudina geus paeh ku tatangga. Da meureun ngajakna jam 2 peuting. Oh kitunya Papa. Kumaha awewe zaman ayeuna wa, tapi sita dibere duit teh kudu jadi salakina. Langsung mangkat ka WC, cuci muka. Muni lome dong pabrik cat pinah kabeh kana beungeut. Lipstikna dipake, bedakna dipake, eta halis nu tadina boro-boro make halis wa boro-boro disipat biasana makarang hau ka mana karep harita mah dan empo salaki keur boga duit halisna disipat mending ngajemleng barudak santri jiga mad wajib mutasil. Astagfirullahaladzim. Beres di sifatan biasana merek molor jeung salaki teh make balsem make autan. Harita mah da teu pisan teh dibere duit teh aku nu jadi salaki langsung nyokot minyak eta pamajikanana bari dikocrok-kocrok eta minyak
goblok. Beres dipakai eta minyak, langsung nyamperkeun deui kana kursi. Bari mulintil-mulintil tung-tung tiung. Cek salakina pamajikan aing balik tolap jadi gelo gitu. Ya Allah ya Rabbana tapi kaki itu salaki keur boga duit mah matak pantas tapi ka di sini tina qasidah. Cek tina qasidah mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutak gitakbirit ngabebeta sayang berit salatullah ala toha salatullah ala yasin mun salaki eker pait dina pesak eueuh duit pamajikan langsung bingbrit sayang berit dikekepit aya di dieu nu kitu aya salatullah ala toha salatullah ala yasin tapi sabalikna lamun salaki keur boga duit mun salaki keur senang dina pesak banyak uang pamajikan langsung ang-ang bari muka talikut bari muka tali aya di dieu nu kitu aya wa aya di dieu nu kitu aya. Ya Allah ya Rabbana ingat ece ingat wa ingat ibu ece molotot kanu jadi salaki punten-punten ridollah fi ridho zauj ridona Allah tergantung ridona nu jadi salaki ece isuk-isuk ngalaksanakeun netepan duha pabeberang ece langsung netepan duhur beres netepan duhur langsung wiridan beres ece wiridan langsung ece maca sholawat dugi kareng netepan asar begitu netepan asar ece langsung netepan asar beres netepan asar ece ngaji Quran tepi ka magrib beres magrib ece langsung ngaji Quran deui tapi ka isya beres isya ece sodakoh ka fakir miskin beres ece sodakoh papet-peting tabuh satu ece netepan tahajud tapi punten sok senajan ece getol ibadah lamun masih keneh wani nyarekan molotot kasalaki kabeh amal ece bakal dihapus dibikeun kanu jadi salaki kunaon ini make repeh ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung matak hei santri aya di dia santri aya di dia santri aya santri takbir takbir matak ece boga anak awewe teangan piminan tuan teh santri akang boga anak lalaki teangan piminan tuan teh santriat naon sababna sangkan budak urang rumah tanggana sakinah mawadah warohmah sangkan budak urang teu dilawan wae teangan san ari cek si ece teh nu belah ditu Ustad kenaon boga minantu ka santri mah surem masa depan santri mah teu sakola lamun teu sakola moal bogaeun ijazah lamun teu bogaeun ijazah berarti moal gawe da ayeuna mah gawe teh kudu make ijazah wae lamun teu gawe berarti anak aing moal diparaban rek diparaban kulub-kulhu opor kohkol kitu kalaparan anak aing mah tong dek kaji santri loba ka es jeung batu tong dek kaji santri beuki es gemul nyatu aing majar teh da kitu-kituna mah cek sim kuring heueuh karasa baheula ku dewek ya Allah ya Rabbana mang santri kalau anda dihina lamun santri dihina
Jawab kumang santri, pakai cincin di tangan kiri, pentena emas jeung perak, biar miskin asalkan aing santri, yang penting manfaat dunia akhirat. Hidup santri. Hidup santri. Takbir. Aiger teh cek si Ece nu bolah tukang, nasi uduk ikan bujair, santri mah buduk kanyutna ge laer. Dengekeun mang santri sia teu sah jadi kiai lamun santri begitu dikobong teu ngalaman budug heula. Bapak DKM ge baheula aing nyaho lah bisul sagala. Ajak si Ece teh ke ustad. Keur naon boga minantu ka santri. Santri mah surem masa depanna oge. Jawab ku mang santri cek mang santri, saur saha santri sangsara padahal mah eta sabalikna hanteu gawe dahar oge bisa balik-balik ge jadi ulama amin. Jadi santri kapake ku masyarakat umpamana ngimaman salat dunia akhirat bakal maslahat mingpin tahlil balikna menang barakat. Nyeri jadi santri nyeri pisan eta ku sabab milari kamangfaatan eueuk leungeun budug di tamah bujur kurapan sok geura buktikeun bakal jadi arajengan bakal jadi ara aduh. Tapi mi hape kabudak sakola umpamana di zaman ayeuna sabab loba-loba pisan Pak di sakola di kota mah loba nu hamil teuing ku saha loba nu hamil teuing ku Allahu akbar. Matak teangan piminantueun teh san Ece boga budak pasantren. Pasantrenkeun mang santri ayeuna mah hina anjeun waktu dikobong tapi jaga kalian itu seperti mutiara mahal hargana ayeuna ge di dasar laut mutiara mah. Matak teruskeun perjuangan para alimil ulama siap, teruskeun jihad fisabilillah siap. Ya Allah ya Rabbana, ingat Ece begitu Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj nu kurang diperingati ayeuna Kangjeng Rasul tepi ka ceurik ningali jeung malaikat Jibril kana neraka. Ternyata di neraka teh lolobana awewe nu kumaha awewe hiji awewe anu ida nadorta ilaiha sarotka di mana empo salaki teh sok ngabungahkeun tara camerut awewe solehah. Kieu Ece ieu balik pangajian teh ieu hasil pangajian teh ku Ece amalkeun ku orang dieu. Kenapa salaki jauh keneh Kang Akang Aya daun kadia sakedeuk arek daun kadia pokona mah minta duitnya maneh moal Kang sumpahna ge moal. terus ek naon Kadia Kang canak panangan sanujan tencaroge teh Ece langsung ku Ece teh beres dicium eta panangan pamaget Ece teh panangan caroge Ece teh langsung ku Ece teh cium keningna akang ka dieu heula teuteup ku akang teh ngan wayahna Ece neuteup salaki teh ulah kieu kumaha tuh kieu kedahna neuteup salaki teh Ece semail kitu kuduna mah matak ieu Ece nu di ditu hampura teu katempoeun tak teu dihareup gara sok di jalan di dinya ngampar geunaheun we. Teruskeun ieu teh teruskeun. Emang Ustad nyium leungeun salaki teh kitu boga ganjaran. Ageng pahalana Ece nyium leungeun salaki. Ece sakali nyium leungeun salaki pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Sakali nyium Hajar Aswad pahalana 70 dosa jaga maruragan di hareupeun Allah. Alhamdulillah. Simkuring naros ke bapak-bapak, ari bapak-bapak di dia balik gawe, balik di sawah, balik di kebon. Kira-kira sok dicium panangan kudu janten pamajikan tara. Dengekeun tah si korban. Kira-kira bapak balik di mana wae? Kira-kira lamun bapak ngucapkeun assalamualaikum sok dijawab waalaikumsalam tara kudu janten istri. Kira-kira bapak balik di mana wae dongkap ke bumi bari capek cing kira-kira sok dicium tarang bapak
mangkaning ece rengekeun pikeun awewe sakali ece nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium Ka'bah komo mun salaki ece hideung jadi bikin mirip Ka'bah jigana teh sakali nyium Ka'bah 70 dosa maruragan di hadapan Allah sakali nyium 70 dosa dihampura ku Allah matakna tong sakali di mana nyium tarang salaki teh ece akang naon sia teh ka dia heula sok galak-galak teh langsung ku ece teh akang ka dieu ceuk kiai tadi sakali nyium tarang akang sarua jeung nyium hajar aswad cek salakin heuh geus nya encan akang ka dieu karak 70 bedol deui karak sabaraha geus nyanyi encan karak 42 langsung cokot deui ka dia apa nek mani langsung ku ece teh cokot beres dicokot ku ece teh tarangna langsung beres cium tarangna ari geus kitu mah salaki ece deklok eta tarangna ya Allah ya Rabbana minimal hasil pangajian atuh urang mah ida nadorta ilai hasarotka wayahna di mana nempo salaki teh senyum ulah manyun ieu mah ngadenge hahargaan naik di warung weh biwir milu naik ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung mana deui nu disebut awe solehah teh wa in amartaha atau anka awe solehah mah taat kanu jadi salak cek salaki cicing cek salaki init terkecuali mun salaki nitahna kana teu ecreug tong diwaro tong di tenang ece lalakina mangke paneuli dibobok nama ku aing mun aya waktuna mun eueuh mah cukup we sakitu 2 deui keur taun hareup teruskeun ieu teh teruskeun ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung ece hiji wayahna tutupan aurat nu kadua wayahna sing alus bahasa kanu janten caroge sing alus bahasa kanu janten caroge hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah hiji tak oleh Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasul nu kadua oleh Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj nyaeta nu sok dilaksanakeun ku urang di mana datang waktu adzan, di mana datang waktu lohor, di mana datang waktu asyar, di mana datang waktu maghrib, waktu isya sinareng subuh, yakni salat nu 5 waktu. Oleh Kangjeng Rasul nu paling utama adalah salat nu 5 waktu. Makana hei para pemuda, hei para ibu-ibu, para bapak-bapak, tong wani-wani ninggalkeun salat ayeuna nu 5 waktu sabab lamun urang wani ninggalkeun kana salat anu 5 waktu muta'amidan bari dihaja maka bakal dibalas ku Allah jaga 1000 tahun dina seuneun neraka jahanam sieun hanteu matak tong wani-wani ninggalkeun salat nu 5 waktu matakna hasil pengajian penting ayeuna hiji tutupan aurat, 2 sing alus bahasa kanu jadi salaki, 3 wayahna nitip sim kuring jaga salat nu 5 waktu. Yuk urang diajar salat, yuk urang diajar salat bari salatna anu bener. Nu kumaha sih cek si akang teh salat anu bener teh salat anu bener teh ece makana salat dimimitian ku takbiratul ihram ngangkatkeun 2 dampal panangan Allahu Akbar socak lurus karena tempat sujud jeung nitip lamun salat teh ece ulah kieu ieu mah salat alus mimitina mah Allahu Akbar ai kebenaran dihareup imam make kaos cap kopi kapalapi kebenaran geus lila teu ngopi da buru-buru suruput kopi nikmat tungtung nama salat lain ingat ka Allah tapi ingat kana kopi
Ya Allah ya Rabbana jeung nitip ke orang dia ya hasil pengajian wayahna di mana salat teh ulah sok sabari peureum makruh hukumna ecewa ieu mah salat hayang husu di perem-perem Allahu akbar. Ari uing tadi ka masjid teh make senal budak nu hejo nu konengnya nu hejo asana teh nu koneng da budak teh bogaeuna teh dua nu hejo nu koneng nu hejo nu koneng Allahu akbar. Keur salat lain ingat ka Allah tapi ingat kana senal ingat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah nyadiakeun neraka wel pikeun jelema anu sok salat tapi salatna anu gagab arekaman salatna anu gagabah soca lurus kana tempat sujud beres lurus soca kana tempat sujud tuluy ruku beres ruku tuluy maca salam malika katuhu malika kenca kunaon eta salat kudu malika katuhu malika kenca ieu pelajaran bahwa hirup urang sebagai manusia di alam dunia kudu boga jiwa sosial ulah ko aya di dieu nu koret aya di dieu nu koret aya di penta udunan rajaban karnaon rajaban kudu gede-gede teuing cukup rajaban mah 5.000 aya di dieu nu kitu aya nu belah mana imahna. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung piceun ece sifat koret teh soca lurus kana tempat sujud salat ieu adalah dunia salat ieu adalah nu ngaranna salat teh ece hirup manusia teh kudu boga jiwa sosi ulah koret eta motor ngaranna teruskeun. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung balikan deui kunaon soca kedah lurus kana tempat sujud karena salat ieu jiwa sosial salat ieu teu bisa diganggu beda jeung ibadah sanes Pak salat mah teu bisa diganggu simkuling naros kira-kira maca Quran ibadah sanes bisa diganggu hanteu salat ibadah jelas kewajiban ti Allah kira-kira ece salat bisa diganggu hanteu salat mah pak leres contoh maca Quran bisa diganggu ece kabeneran malam Jumaah keur bager cek ece Bismillahirrahmanirrahim Yasin karak nepi kana Yasin langsung salakina ngagorowok di dapur Nyai ari kolor akang di mana dina luhur lomare bisa diganggu tetah lamun keur maca Quran tapi sabalikna lamun keur salat salaki oco netepan di masjid Allahu akbar ece langsung di luar merek kode cek ece Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim amak pamajikan bapak teh cek pamajikan bapak akang ari cangcut nyai di mana dina luhur kasuro cek salakina hebat teu tak salatna hebat naon sababna sabab salat teu bisa diganggu beda jeung ibadah sanes. Ya Allah ya Rabbana kira-kira ai di dieu ece lamun salat sok lolobana anu di imah atawa di masjid ece jawab salaki ece miminengna netepan di masjid apa di imah alus duku
ku ece. Bere mu kena ku ece teh dukung. Kabayang kumis meber. Awak jangkung badag maka mu kena ditilik-tilik jika kura-kura ninja. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung wayahna tong wani-wani ninggalkeun salat anu berja sabab naon Kang urang dikudukeun salat berjamaah ece sabab ingat sok senajan akang merelek ku ilmu mantek gagah ku pikih mantep ku bayan tapi akang punten akang salat di imah hiji belum tentu diganyar ku Allah tapi lamun akang netepan di masjid sok senajan bodoh katotoloyo netepan berjamaah di masjid insya Allah eta 27 ganjaran ti Allah. Alhamdulillah sakali deui jawab sing kompak sing jujur hayang kejujuran kira-kira di dieu nu loba salat berjamaah subuh budak ngora atawa aki-aki sarua jeung di Sukabumi dan di Sukabumi ge nu paling loba teh aki-aki salat subuh teh. Ya Allah ya Rabbana komo tahun 2020 isuk-isuk teh ya Allah subuh-subuh teh sarua jeung ngadengekeun festival aki-aki belah ditu la ilaha illa anta belah deui lembur sabelah deui gerak gugah tos gugah mah rek obok deui mangga salah gerak ka masjid margi waos kantun tilu maksudna mah waktos kantun tilu eueuh huntuan. Ya Allah ya Rabbana matkana budak ngora tampil budak ngora mah adan ngeunaheun imam ngeunaheun sok buktikeun ku ece adan budak ngora Allahu akbar Allahu akbar kenah adan mana eta adan Mekah aya deui nu kieu adan depan rupa-rupanya Kang Allahu akbar Allahu akbar aya deui adan teh nu kieu Allahu akbar Allahu akbar di mana eta Masjid As-Salam makana budak ngora tampil inget jaga sholat nu 5 waktu eta karak 2 oleh-oleh Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj mudah-mudahan ku sabab urang ngayakeun ieu Isra wal Mi'raj hirup urang barokah di dunia senang hirup di alam akhirat nah belah lebak membangun mung senang hidup di dunia barokah di dunia senang hidup di alam akhirat hayang hanteu geus urang ngaji lamun hayang hirup barokah di dunia senang hirup di alam akhirat saur Gusti Allah lamun anjeun hayang hirup barokah di dunia senang hirup di alam akhirat syaratna gampang tapi susah ece nah gampang tapi susah aneh Ustad gampang tiap poe ku urang dilaksanakeun nu susah ngadawamkeunana mana cek Kangjeng Rasul lamun anjeun hayang hirup barokah di alam dunia senang hirup di alam akhirat syaratna hiji dawamul wudu sing ngadawamkeun kana wudu maka sim kuring rek naros kanu hadir jawabku sadayana sing jujur sing tarik ari orang dieu sok ngadawamkeun kana wudu tara wah wadul katempo rek salat hungkul acek si acek nu di tukang Ustad loba kitu tina pahala wudu loba seueur kitu tina pahala wudu seueur mana Ustad coba bejakeun hiji tina barokah wudu cek Kangjeng Rasul al wudu qoblal aqli yamnaul faqr sing sajalma sateu acan tuang wudu heula maka eta si jalma bakal dijauhkeun ku Allah tina kapakiran atawa tina kabalangsakan maka sim kuring naros kanu hadir jawab ku sadana sing jujur sing tarik kira-kira orang dia satu acan tuang abdas heula tarabu
abdas heula tarapa. Ya Allah ya Rabbana, urang mah tong boroning seteu acan tuang abdas heula kadang-kadang. Balik ti sawah, balik ti kebon, balik urang mangaramet ece balik ayeuna dibuat. Dugi ka bumi ditingali di bumi lauk haneut lalabna haneut. Ditingali sayurna aya lalabna aya. Baning ku lapar, baning ku capek, tong boroning tepi ka sateu acan tuang abdas heula. Bahkan tepi ka poho maca bismillah bismillah acan leres. Mangka saur Kangjeng Rasul sing saha jalma anu ngaku jadi umat kami sateu acan tuang sateu acan ngaleueut teu maca bismillah bismillah acan, maka pada hakikatna nu didahar ku eta manusia teh lain kadaharan lain inuman tapi utah setan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka sim kuring rek nanya ka ibu-ibu, begitu ibu-ibu tadi memeh sim kuring ceramah nyaneut heula jajan heula cing kira-kira rek ngadaharkan eta jajanan ece abdas heula hanteu paingan hirupna ge balangsat atuh. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung. Dua cek Kangjeng Rasul tina barokah wudu. Lamun aya manusia ngaku jadi umat kami areka mana? Gaya aku ini aja karunya budak. Tuang jadi pohopan. Ya Allah ya Rabbana. Nu kadua cek Kangjeng Rasul tina barokah wudu. Lamun aya manusia ngaku jadi umat kami sateu acan bobo abdas heula, maka tatkala anjeunna bobo bakal boga fadilah kal yaumin waladathu ummuh sapertos jalmi anu neme dilahirkeun tinu janten puseur orang tuana tina pada hakikat teu boga dosa di mana memeh bobo abdas heula. Maka sim kuring rek nanya ka bapak-bapak di dieu, bapak-bapak di dieu kira-kira sateu acan bobo abdas heula tarapa? Abdas heula tarapa? Ieu sora jadi tarik kieu gara-gara nginum kopi hideung bangunan. Kolongkeun bapak-bapak di Sukabumi mah ece memeh bobo teh sanes abdas. Naon atuh? Udud we, udud. Ngopi we ngopi. Memeh molor ngarokok rep molor rokok nempel keneh dina bibir bari hurung dah hudang molor teh ece bibirna jeding kasunut rokok. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung. Ieu ku ibu-ibu jawab ku sadayana sing jujur, jawab ku sadayana sing kompak sing tarik. Ari ibu-ibu di dieu memeh bobo abdas heula tara Bu? Abdas heula tara? Kolongkeun di Sukabumi mah Bu, memeh bobo teh Pak, ibu-ibu teh lain abdas. Naon atuh Ustad? Make pelembab. Make pemutih. Make pon da beungeut napi nu kukokoloteun loba teuing moe pare. Ingat ece cantik dan tampan itu relatif, bukan karena baruran kosmetik, tapi basuhlah muka dengan air wudu bedus dekah. Ya Allah ya Rabbana biasakeun memeh bobo abdas heula. Kira-kira ngaji dugi ka kieu kahartos ku urang dieu henteu. Da sim kuring Pak bener teu bisa ngaji pulatak politik mah waduk nu menang itu menang ieu menang dewe ke nu puguh. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung. Tilu tina barokah wudu apalkeun ku orang dieu. Cing lamun ditaros ku sim kuring ibu-ibu ti belah ditu, ibu-ibu ti belah dieu, bapak-bapak ti belah ditu dugi ka belah dieu. Kira-kira lamun urang dipasihan ku Allah murang kali hoyong ngagaduhan murang kali teh anu soleh jeung solehah atau murang kali anu gebleg jeung geblegah. Nu soleh jeung soleh di mana orang hayang boga budak anu soleh jeung soleha aya etika aya adab-adaban anu kurang kudu dilaksanakeun. Lamun ditaros ya orang kampung Panaruban kira-kira lamun ditaros ku sim kuring eucu malam naon tanu alus di mana rek sare jeung nu jadi salaki. Bapak, kira-kira malam naon tanu alus di mana rek sare jeung nu jadi pamajikan? Aya nu bolah ditu malam Jumaah. Sabab hukumna teh ceuk kiai
sunat majar teh berarti ari oce apa ai malam Jumaah sunat mah malam Sabtu malam Minggu malam Senin malam Selasa malam Rebo malam Kamis mah wajib lain wajib geblek beuke beureun eta mah ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung datang malam Jumaah langsung Bapak Tewi ti masjid wayahna ku ece tecek tadi teh cium leungeun salaki beres Ustad osok abdi mah nyium tarang anyum ayeuna leungeun salaki jeung tarang salaki meunang meureun cek si Bapak teh da pamajikan abdi mah solehah Ustad osok nyium panangan jeung tarang abdi meunang meureun pamajikan teh digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy da malam Jumaah kumaha jol Ustad cek Ustad ulah wa kumaha atuh langsung istri bapak teh samemeh bapak wik-wik tina malam Jumaah bawa ka mana ka WC cek pamajikan bapak akang rek ngagusur kami ka WC rek naon ngajakan mani bareng lain cek salaki ece baheula keur anyar keneh panganten kulit maneh nengtreng keneh maneh gegelis keneh aing daek mani bareng soteh ayeuna mah teu hayang najis bau hangru terus ek naon atuh bapana cek kiai di mana urang hayang ngabogaan budak anu soleh jeung solehah biasakeun sateu acan urang kikuk-kikuk teh abdas heulah abdi mah sok cek si bapak teh ustad abdi mah ngaji jero bahkan ngaji fikihna ge sok abdi mah di mana ayeuna memeh kitu teh abdi sok abdas heula menang merencenah beres abdas mah pamajikan teh digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy jol we ustad ulah wa kumaha atuh amparkeun sajadah ku ece teh beres diamparkeun sajadah cek ece meunang meureun pamajikan salaki teh digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy jol we ustad ulah wa kumaha atuh pingpin ku bapak teh netepan sunah 2 rakaat beres netepan sunah 2 rakaat meunang cek ece teh salaki teh digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy jol wae motor meunang meureun salaki teh da geus beres diamparkeun sajadah digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy jol wae ustad cek ustad ulah wa kumaha atuh beres netepan bacakeun ku ece teh pingpin ku bapak teh Fatihah 7 wangsulan ayat kursi 7 wangsulan Al-Ikhlas 7 wangsulan Anas 7 wangsulan cek si bapak teh beres ustad abdi si kaburu lila eta sok dibacakeun abdi mah hayang boga budak solehah meunang meureun pamajikan abdi teh digusur digubragkeun kana luhur kasur dinyoy-nyoy jol we ustad cek ustad ulah wa kumaha atuh baca heula ku bapak teh pingpin baca doa nak cek bapak Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha sok dibacakeun doa eta tara apal doana orang dia hanteu jauh di dia ka kiai hanteu iya karak dibawa ngaji kieu geus teu nyaho pan matak ngaji tong sok jero-jero teuing kiainya cukup ieu we nu kieu nu sapopoe ku urang dipake bener wayahna biasakeun sateu acan ayeuna sareng sena dibacakeun ayeuna Fatihah sinareng ayat kursi sareng Al-Ikhlas Al-Falaq Anas biasakeun baca doa eta apal sadayana orang dia hanteu sok urang bareng supaya budak urang soleh sinareng solehah siap Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha sing kompak jawabnya siap sadayana siap hayang orang dia boga budak soleh sinareng solehah teu geblek jeung geblek hahanteu Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha sok sing kompak nu beulah dia heula supaya apal kabeh Allahumma inni as'aluka
khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha. Camplang aing ari majar teh nu beulah tukang mah marodo mah dibikeun kami toha atuh kajeun mimiin sia. Ya Allah ya Rabbana sok bareng supaya budak urang soleh sinareng soleha hayang ka Sukabumi ka maka itu 8 jam ecek perjalanan nage ieu mah dianteran ku aa supaya orang dia soleh sinareng soleha sok babarengan Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha. Apal kabeh apal belah dia bapana apal sakali deui aican apal keneh mah Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha. Gancang teuing sok atuh urang lausnan ai hayang boga budak solehah we panjang teuing ece resep kanu panjang resep kanu pendek panjang eta ngajawabna bener ece hayang kanu panjang sok atuh sing kompak Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha. Peteleun belah dia ieu jiga nu apal belah dia mah geuning gagah. Ya Allah baruk aya di ditu teh wae sugan teh we jelema sok teruskeun kudu di jalan seret di jalan nu ka itu kabeh Allahumma inni as'aluka teruskeun ieu lamun ngaji jeung nini kieu ieu resikona lieur ayeuna bapak-bapak sok teruskeun geura budak ngorak mah jeung santri arapaleun jeung bapak-bapakna sok wah haji pingpin ku wah haji Allahumma inni as'aluka. Nah terus da belah dia mah bapak-bapak apaleun ieu ya Allah ya Rabbana kieu lamun ngaji jeung nini kieu Kang rame hungkul kan alhamdulillah dari pengajian paling rame ibu-ibu bener mingguan paling rame nu loba hadir teh ibu da bapak-bapak mah paling hadir tiluan bari ngadu bako heuai mingguan ge. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung sok babarengan Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha. Maka beres dibacakeun doa eta sakumaha anak urang bontongor hirup inung bapana badung tapi insya Allah murang kalih nama saur Kangjeng Rasul bakal soleh sinareng solehah. Alhamdulillah teu cukup ku amin laksanakeun baca doana. Ya Allah ya Rabbana kira-kira ngaji dibawa tepi kaki ke harti ku sararea teruskeun Ustaz Coet ngaji di mana-mana cukup sajam lewat di sajam aing mah urusana ngalembur teh 60% kiai. Bohong ece da sim kuring mah dibere duit ridho teu dibere duit ridho da sim kuring mah di ditu datangna kana ieu pangajian teh sim kuring mah hayang amal ieu nini kana duit teh curigana teh hayang amal. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung sabab ece kunaon urang kudu loba amal sabab lamun jelema geus loba amal maka pasti eta jelema bakal loba doa astagfirullahaladzim loba doa duit ari masalah duit mah eta mah akang sim kuring mah panitia dibere ridho teu dibere ridho ngan pamajikan sok nanyakeun ari awewe mah ece teh di mana-mana nempo duit teh hejo sim kuring wih ti Garut ngawas nyalakeun acis tina bemper mobil 100.000 da diriksokan isuk ece leungit ditanyakeun teh ku sim kuring wahai adindaku tercinta apakah kau melihat uang 100.000 di dalam bemper mobil kumaha jawabna nye
pan dikitukeun mah sim kuring teh ece bari ngajungjungkeun tarang baga sim kuring eleh dikitukeun ih teu awewe teh gableg naon Pak eta awewe sok karasa ku bapak kumis badag awak jangkung badag tapi ku awewe mah eleh bener teu teuing kunaon eta awewe bogaeun naon teu kaharti teuing awewe mah sugan bisa ngahirupkeun anu paeh jigana mah bisa maehan anu hirup jigana kitu. Ya Allah ya Rabbana cicing budak leutik mah moal ngarti 17 tahun ke atas ieu mah khusus keur Pak Haji teruskeun dua lamun hayang hirup barokah saur Kangjeng Rasul buah kopi kemang mayangna ayakan wayahna lamun orang dia hayang barokah di dunia senang hidup di alam akhirat sing getol sholawat yuk sholawatan babarengan siap sadayana siap rongkot aina ya syauqan wali taibata dzarfata ishqan fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu arifqan salli ala Muhammad as-salam ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah sakali deui rongkot wali taibatan fa'ataitu ila fahdaya qalbu arifqan salli ala Muhammad ya Rasul assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasul salah jengna lamun hayang hirup barokah di alam dunia senang hirup di alam akhirat buah kopi deui kemang mayangna ayakan lamun hayang hirup barokah wayahna ece sing getol orang dia maca Al-Qur'an osok orang dia maca Al-Qur'an tara osok tara bener osok bener ece nu sok di tukang sok maca Qur'an tara bener penasaran aing ya coba lamun bener aja sok baca Quran pangruskeun ayat ieu Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad repe lam yalid walam bener sim kuring bingah kagiri-giri bingah amarwata suta pokoknya I love you tumutu pikeun ece-ece anu belah ditu ternyata bisaeun geuning maca Quran apaleun kana Quran bahkan mecak sakali deui siap Bismillahirrahmanirrahim wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain teruskan ya Allah ya Rabbana Gusti nu aku cenah osok maca Quran ayeuna belah dieun ieu grup itu grup CSI ieu grup Wasain ieu grup Kang Aceng nu di jero ayeuna grup Wasain sok coba wa pangruskeun lamun bener urang dieu sok maca Quran Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas bener bapak-bapak kepana ge apaleun coba ngajaran sakali deui apaleun keneh teu bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takatsur teruskeun kada kadengeun ku si bawel si cerewet bapak-bapak ge apaleun alhamdulillah di dieu mah bapak-bapak naman unggal ditanya ge apaleun penasaran sim kuring ka budak ngorana
Coba pangruskeun jang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sing tadi kana kadengeun. Bener budak letik diapaleun. Penasaran ayeuna mah kanu belah dia. Coba eueuh pangruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Idza waqatil waqi'ah. Ya Allah, bingah ka giri-giri, bingah amarawata suta belah dia mah ditanya teh kabeh apaleun sok senajan surahna beda. Ayeuna penasaran kanu di tukang grup CSI. Coba teruskeun ku grup CSI. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sotoy. Ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Belah dia apaleun, belah dia apaleun, belah dia apaleun. Belah tukang bedok. Cenah sok maca Al-Qur'an. Insyaallah eueuh lamun eueuh sok maca Quran. Insyaallah hirup eueuh jeung akang bakal barokah. Mudah-mudahan di mana geus kenging ridho ti Allah, di mana tos kenging kabarokahan, maka eta manusia yakin bakal diaku umatna Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Sim kuring naros deui kanu hadir jawab sing jujur sing kompak. Jam sabaraha ieu? Di dieu lamun ngaji sok nepi ka jam sabaraha? Aya nu jam 1, aya nu jam 10, aya nu tepi ka subuh. Berarti bener cek ketua DKM bahwa orang dia mah tong kagok lamun ngaji di dieu. Sabab orang dia mah kabeh ge ahli ngawadul sia kana ngaji. Komo lamun kiai nanya, kiai na anu leuleumeuh ye, tunuh kitu maksudna. Kadang-kadangnya aya kiai teh ibu 2 bapak 2. Maksud nama ibu-ibu bapak 2 ngan ngageter nyokel mik da kakara. Ai kumaha cek nu hadir. Keong balik. Can naon-naon ge geus baralik, matak ngaji sim kuring hampura dikieukeun. Sabab ari ieu mah ngaranna ge syiar. Ari ngaji mah eueuh mingguan, eueuh tah akang mingguan tah eta mah ngaji. Ari ieu mah syiar. Ari ngaran syiar teh mengambil faktor rekreatif, narik hate jelema nu biasana tara ngaji jadi daraek ngaji. Teruskeun. Sakali deui hayang orang dia di aku umat Kangjeng Rasul. Bener hoyong bener? Ngan punten eueuh akang umat Kangjeng Rasul mah aya cirian. Mana cirina? Sok urang tingali ku Allah, tingali dawuhan Allah tina Al-Qur'an ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Camplang nu belah tukang mah. Eueuh di mana aya nu maca Al-Qur'an wayahna kudu ngarengekeun teh samput dengan lapad au. Karena anu maca jeung anu ngarengekeun eta pahalana sami komo lamun nyebut lapad Allah na panjang. Komo lamun nyebut lapad Allah na panjang. Karena semakin panjang lapad Allah ku orang dia disebatkan ku nu ngareungeun maka semakin ageung pahalana. Jadi lamun leungeun sim kuring can kahanap mah ulah waka eureun nyebut Allah na supaya ageung pahalana. Siap sadayana siap. Bismillahirrahmanirrahim. Engap dihajat. Mudah-mudahan nu nyebut Allah na panjang balik pangajian nu boga panyakit engap bin bengek sing paeh panyakitna. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung, hampura kiai, hampura wah haji sim kuring maca Al-Qur'an di kori-kori. Lain hayang ayeuna sim kuring katangar ngan sim kuring di piwarang. Zainul Quran bi aswatikum hiasilah bacaan-bacaan Al-Qur'an ku sora anu ngeunah.
kusora anu da ece maca Quran ditarikeun kitu teh bari dikorikeun mah ece ripuh ranteng urat ge bener. Kira-kira saha nu ripuh? Kira-kira saha nu ripuh? Bener ece nu ngaos kembae sim kuring mah ripuh oge. Naon sababna? Sabab insyaallah uih di dieu sim kuring mah bakal dibarokahkeun. Yeuh awewe duit bakal dibarokahkeun. Umat Kangjeng Rasul mah hiji syaratna ruhama bainahum, senantiasa melaksanakan cinta dan kasih, nitip hasil pengajian jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah fasea sabab hirup moalil. Umur mah teu meunang nyaho beuting wah haji ti heula abdi paneuri atawa abdi paneuri euceuk ti heula. Umur mah rahasia Allah Subhanahu ngan lamun jelema anu tareh maot mah dibere surat ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang ningali yuswa Kangjeng Nabi ngantunkeun ieu alam dunia 63 tahun yuswana. Lamun aya nu hadir penting ayeuna umurna geus 62 tahun 11 bulan 28 poe berarti isukan. Ngan cenah ge wah haji eta jalmi nu tareh pupus mah dibere surat ku Gusti Allah. Mana kiai suratna? Hiji book anu hideung jadi bod, dua huntu anu meres jadi lem, tilu jelema nu tareh maot mah dibere surat ku Gusti Allah. Mana ustad suratna? Cepil nu cekas ngareungeut jadi tor cek incuna. Abah naon ari abah rek ka mana tengah peuting nyonyoren jingjingan. Biasa beas beureum. Amak incuna ditanya teu nyamung. Cek incuna ari kitu mah mudah-mudahan abah sing dilegleg meong. Amin. Yang kai supaya incuna. Mata kece ingat ruhama ubainahum, senantiasa melaksanakan cinta dan kasih sayang. Jeung dulur kudu akur, jeung tatangga ulah fasea. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampura sim kuring ngaji nama wah haji jujur encan ieu teh ngaji nama ngan kusabab ningali nu hadir tarunduh sim kuring matakna ngajina dikieukeun. Matakna ngajina dikieu encan ieu teh ngaji nama insyaallah ke lamun dionang deui ngaji mah. Heeh. Sabab sim kuring doana tis sadayana bade mangkat enjing di Cidaun. Amin. Enjing di Cidaun itu capek ucap nggak penting nyekel mik batur mik aing tadi cekel ngospat poe itu balik gitu. Penting tadi di Bogor enjing ke Cidaun terus deui enjingna deui sim kuring teh ka Banten ucap capek ieu teh sabenerna mana mobil pinuh ku seuseuheun. Ya Allah ya Rabbana sabenerna mah Kang penting ayeuna ge kedahna mah sim kuring teh ka Bandung ngan dipikir-pikir ku aing rek naon aing ka Bandung nu ngonang eueuh dulur teu boga matak mending ka dieu cekeng teh. Kitu hampura mungkin sakitu wae nu tiasa disanggakeun ku sim kuring sateu acan sim kuring lungsur yuk urang ieu acara urang tutup ku ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasul kaleresan sim kuring nyana kalender ece bilih ece hoyong kenal sareng sim kuring bapak hoyong kenal sareng sim kuring kaleresan sim kuring ente nuju ngabangun pondok pesantren sami kos ieu tinggal ngechat di bumi teh bilih anu bade nyumbangkeun harta 1000 2000 cek free bahasana nu hoyong kenal jeung sim kuring leuwih caket nomor sim kuring aya tina kalender bisi atuh ai teu butuh-butuh teuing mah kalender bisi ece imah iris tutupan ku eta kalender. Kitu bisa ek nyumbangkeun harta sedekahna sadayana bilih teh amanya kangge pembangunan pesantren gratis kalender nama ece asal ulah kurang ti 10.000. Atuh motokopina ge beak meureunnya digratiskeun mah lain kalakah untung buntung meureunnya. Sim kuring nyana kalender budak santri bantuan ku budak santri bagikeun kalenderna mudah-mudahan naon nu disumbangkeun ku ece jeung ku akang sing jadi amal kasayan jaga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad
عليه وسلم اللهم صل. Budak santri bantuan. Ya Rabbi. Sekali dari Allahumma. Ya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah ya Rafi' atfatai ya jiratal alamin. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasadi. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasadi. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah ya Rafi'a sya'an ya Rasulullah ya Rafi'a sya'an ya jiratal alamin. Diwal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasadi. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasadi. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.